Mahal beras teh. Assalamualaikum. Itu tuh ya orang susah orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini bade masihan. Jangan pesannya. Bang, Om Jan. Itu tuh ya orang susah orang. Bisa. Ini tahu orang. Mental lain. Karunya itu tuh beres tuh bisa bukan beres. Ya. Beres jatuhnya. Ya. Tidak kayak papiron. Nah, Jang, ini sautik lagi nama Pinu. Dibalik, Jang. Beras lagi mahal, bos. Mahal beras teh. Ya, awas lah proposal aku Bapak. Si Ujang mati tadi awas proposal. Tiga proyek gede tuh. Sampai ke kanya sugane merek gede lah. Lumayan ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sahanya ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga lebat. Ayah gini euy. Sahanya Pak, Jang. Cager atuh. alhamdulillah. Calik lah. Ayana, wana sareuwas tadi kegedor wae ka dieu. Nyata abdi teh tas di proyek itu ninggalan ieu proyek ini ya agung dia mata abdi teh ka dieu we. Oh, dia tilas proyek ageng, kelas aki ya teh ku abdi teh disinggahan we di dieu. Aya naon atuh ieu teh sareuwas. Nya ieu we bisi rada-rada ieu mah kitu tinggal heula ieu nya ieu aos heula proposalna ku Bapak. Si Ujang mati tadi aos proposal. Jang awas mah Quran lain proposal. Tos sawarsa sih Ujang teh kurilingan nyanak proposal. Ah, abdi mah kan lami cuma tim 15 tahun pikiran itu Pak. Tos KPSR naon atuh? Alhamdulillah KPSR ai karek box motor mah goreng-goreng namanya itu mobil ke ayeuna cenah eta. Bade dikirim ka abdi teh. Muka bumi. Nya. Antosan lain ya. Antosan di dia antosan. Pasti aing ieu. Si Bapak bakal mer rezeki badag ieu mah ieu. Lantaran ieu proyek ini gede ieu mah. Mudah-mudahan we atuh. Nah, gini Pak, enak naon? Iya, hoyong gas Ujang, ayo ah. Kemana? Ayo, kesarengan. Kurang melihat proposal, ayo. Nah, iya normal, dijual 500.000. Kusi lain bawa ke Ramayana. Jual itu ayah, penerimana, kade bawa lalabuna. Ya, mulu. Ayo naon kun. Aduh, kerparu singkieu ya teh tuh. Ya, kurang teh tasawak ka ditunya steangan. Mending keselieur kan ngaya di dieu. Biasa we keur nongkrong pun keur paru singkieu Facebook can gajian ieu teh. Mah atuh ieu teh. Ya, mulu. Kurang teh tepira. Butuh duit lah 10.000. Oh butuh duit. Ari butuh duit 10.000 mah aya, nggak motor duit yang beli lumayan yang beli Masako atau beli Royco bisa. Aya 10.000 duit cokot we. Ya. Lain 10.000 gitu. Sabaraha tuh.
10 juta ke rebusan motor urang itu. Siapa 10 juta boro-boro ini butuh duit mah. Kayak kurang pikiran lah. Asa inget dong kayak tabungan. Oh iya kun, Naon? kurang boga nog, katingali teu kumaha aya nog. Itu Iya nog mah sengaja disumputkeun. Lamun kumaha mah moal katingali. Lamun ku amang mah ketingali tuh. Mata batin kita nog teh sabaraha teh ya. Nah, iya nog mahal hijina 500.000. Ku si lain bawa ke Ramayana. Jual itu aya penerimana kade bawana lalaunan. siap. Kumaha Butuh teu. butuh atuh. Euy bakal kacumpunan ke sasadeu teh bawa ka dia. Kumaha ieu mawana ieu teh? Lalaunan. Bingung kieu mawana ge tepat tempo ge. Lalaunan kadenya. Teh kade deui. Oh, mang lu. Ya nok mahal ya. Heeh. Oh, nya ini urang kejualan ka itu. Oh. Heeh. Yuk, kade. Hati-hati. Anjir teh lu kok aing teh ngajual, mujar teh maya nogan cenah eueuhan. Ya, Mang Ulu. Kun, kumaha nok teh laku? Boro-boro laku tuh, tinggali eueunan-naonan jerona ge tuh. Terus kumaha tuh? Malahan mah anu nanya di angkot, Mang mau naon cenah eta nu kitu dibawa. Terus jawabnya kumaha? Batu kayak keun ngomong kieu cenah ka urang. Ya. Urang teh malahan manyang nepi di dinya teh nya. Ka Ramayana ka ditu. Ketika Ramayana pun teh. Ibu, kade mah ieu, Pak, kade mah ieu. Ngomong nage naon nu burung ka urang nage. Balik lu menipu ka urang. Duh, ini asal asem kia por epung gua mah. Cuma kudu beli rokok rokok euy. Woi, naon euy? Nyer, bata mau jelema kudu teh. Assalamualaikum guys. Sekarang ya, alhamdulillah dapat bantuan dari teman saya gitu. Jadi lokasi ini mau dibuatin buat konten. Nah, coba ikutin kameramen. Nah, kalau yang ini mau dibuatin ruangan buat konten ya, buat konten teman-teman nanti kalau misalkan kesini bisa konten bareng di sini sama saya ya. Nah, yang di atas mau dicor. Kalau teman-teman jauh nanti bisa nginep di atas ya. Kalau WC-nya kita survei dulu teman-teman. Nah, teman-teman WC-nya di sini, di WC-nya plafon, bisa WC di atas bisa. Terus WC-nya di bawah ada gitunya di sini. Nah, kalau misalkan teman-teman nanti pengen apa? Pengen ke WC atau buat itunya, pokoknya di sini bisa. Waduh, tadi tong diganggu bro. Oke teman-teman, sabab aya nu nyaduknya kan kayak reviewna nya WC-na. Gitu. Ini kerja dewasa.